warahmatullahi wabarakatuh. Video simpuring bade memperkenalkan diri. Nami abdi pun Debyla. Nami abdi M.Aufa. Abdi Nabil Arif. Nami abdi Ririn Dwi Ariyanti. Nami abdi pun Fadil Sayyid. Di dia abdi salarea bade nyian vlog di Gunung Putri.
salarea tos dugi di puncak Putri Gunung Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu di luhur aya ieu penangkal listrik. Lihat nih, Petir. Liatin Mi. Terus di dia di gunung dia yang sejarah oge. Dan Jadi aya di dieu ge aya cerita misterina Zaman kolonial Belanda nu kaadaan memperhatikan kieu nya terbengkalai jeung tidak terurus teu kaurus nya eta kahalang ku loba taneuh teu loba nu nyaho di dieu aya sejarah Belandana. Teu loba oge nu apal sejarah benteng Belanda di Gunung Putri. Saukur masyarakat sekitar lokasi populer nu menyebut benteng Gunung Putri jeung benteng Jayagiri. ya. Bilih badai ka Gunung Putri ya abdi badai nyarioskeun lokasina. Lokasina aya di daerah Cihideung, Lembang, Bandung. Di dieu aya tempat camping. Bisa dihandap di luhur atau pas di puncakna. Terus